Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buruan. Aku mah gitu ya, Cia. Mana yang buka hutang? Si iya hutang ke aing 100. Terus iya. Cia teh boga hutang ka aing 100. Oh iya, ge hutang ka urang 100. Yo, ku aing dibere minjem. Sok bayar. Sok bayar ke aing. Dah bayar ku aing. Bayar ka urang? Tah aing bayar. Siapa yang punya hutang ka aing 100? Itu. Tah. Merana aku. Harus nyangan duit nih mak ayeuna. Semangat pokoknya untuk hari ini. Nyangan duit. Bang! Sedang apa kau di sini? Aku ini sedang memetik gitar, Marisol. Anda mengganggu saja. Enggak dong, masa aku mengganggu? Apa? Aku ada perlu ini ke Anda. Perlu apa ini ya? Pinjam duit lah 100. Lain dia sana soal instrumen heula imam nih langsung to the point wae emang ada. Rusuh lah gua pinjam malah 100 aku dong. Mau lila ya? 100. Apa ini? Aku nggak ada conge ini. Kurang ajar kau. Aku nggak ada conge. Pinjam dulu lah 100 cepat. Aku butuh sekali ini. Nanti aku ganti sore. Tapi aing butuh keur butuh sarua urang. Oke. Dipake duit teh ieu teh. Mau lila ieu sakedeung mau lila ieu. Goblok. Ulalila Bang Ade. Aduh. Wanita duit nu 100 duit pamajikan aing jeung setor listrik. Terus mantap si adena euy. Kumaha ieu aing dia pamajikan aing euy ngomongkeun duit aing nya. Aing kudu nengan injeman deui aing ge. Si Jiwong ah. Punten minjem duit 100. Naon? Duit 100 teh. Kira bayar na? Oke sore. Bener katanya. Serius. Lawat tuh ya. Bener ya Allah ya Robbi ari Mang Jiwong ka aing kaos teu percaya kan aing teh CS teh geus kieu jeung Mang Jiwong teh nah. Nah, dasar bawaan itu dah Mang Nur mah. Aslina mah serius ya mah. Sore kurang dibalikeunnya. Nuhun ah. Nuhun ya. Kurang kahayang mah aing mah. Aduh. Pada kemajikan aing euy. Aduh nikeun. Teh jang mayar Bang Emok. Duh, aing kumaha ya? Aing kudu jujur mah ka kieu. Seblak. Ini seblak. Oh. Tuhan orang itu. Siapa? Datang ka di tengah jam ngulungan naon deui? 100 ya. Mun aing kena menang nginjem tadi kena aing teh buka duit. Oh ya, nah aing mau bisa balik pemajikan aing pasti ngamuk. Aing mah unting sabaraha? 100.000 eta duit yang Bang Emok kok aing kada dipapake geura. Tapi tong lilanya. Nah, ku aing duit ini. Aing ge duit menang nginjem ieu teh. 100 nah. Oh ya, aing mah. Ulah lila tapi. Oh, aing asal aya jangan nutupan ke pamajikan. Jing. Kontre. Aing Mang Nur can bayar keneh wae tapi ka ayeuna. Paling aing teu lang minjem ka si Kipi teh duitna ka Mang Nur teh. Tagih ku aing ieu mah. Sek kitu teh. Mangon. Wah, aing mah sok wadul gitu tah. Waduh naon? Tuh cah aing ge kana utang mah sok poho. Utang. Jih. Oh, Oh. padahal nu buat si Kipli Mang Jiwong. Bener sore ayeuna cenah si Kipli rek mayarna ka urang. Sudah Mang Nur menyebutkan burit-burit aya nanggo sabaraha poe. Pancen ngomong teh si Kipli kayak burit tadi bayarna ka urang si Kipli teh. Da Mang Nur mah babayar nungguan ti batur tuh dah. Baru gua aing mah. Ayeuna ya ame teh ieu teh pusing, bisi teh percaya Mang Jiwong uang kaki jeung aing ka si Kipli ya ayeuna. Oh iya Nah, aing boga di si Kipli 100. Ya katuh. Bener aing mah.
Siap, aya Asli, nah aing serius bukan di si Kipli. Oh iya. Demi Allah aing di si Kipli boga 100. Lewat ya. Orang butuh pisan pamajikan geus ngacaprak we tuh. Mana hayana iya buang tagi ka si Kipli. Aku iya pelompang Mang Nur iya. Itu kan serangan. Naon ka aing? Bogok ka aing. Amit teh. Najis teuing aing Mang obat. si Marisol. Itu si kupluk nanti. Itu kupret ya. Ah, zamana aya Mang Jiwong. Mana? Maha Duit. urung ke atuh pancan aya lah. Mana yang ditagih ku si Jiwong tah? Tuh aing butuh pisan, Pi. Pan sia dibuka hutang ka aing 100. Tuh pan aing nungguan ti Mang Nur. Pan aing duit tadi si Kipli. Mang Jiwong, buru bayar lah ka aing 100. Sok buru lah bayar ka aing. Heuh pan tagih-tagihan di si kutu kupret tah. Cih, kapan aing ge nungguan ti Mang Nur? Pan aing nungguan ti si Kipli. Kumaha tuh aing ge da nungguan ti Mang Heuh Nur. bayar sia ka aing ka dieu Tuh, bayar tuh Mang Nur. Sok buru ya bayar aing Heuh ya. pan duit tagihan aing diinjem tak ku si Jiwang. Bayar sia duit aing. Kapan aing ge nungguan ti Mang Nur buat Mang Nur bayar aing ditagih ku si Kipi. Ah, sok bayar lah ka aing, kek bayar aing ka si Jiwong. Heuh sia bayar ka aing. Tuh, Bu Mang Nur tuh udah ngacacang we si Kipli dia bayar ya. Ah, sok bayar lah ka aing rame babaria. Heuh pan duitna di si Jiwang. Tuh aing ge duitna di Mang Nur. Sok buru Mang Ade, bayar lah ka Heuh pan aing. duitna gina tadi si kunyuk tah. Bayar sia duit aing 100. Pan aing ge di Mang Nur, sok ka dia Mang Nur bayar. Ya, pan aing duit tadi si Kipli, sok bayar lah ka aing duitna. Heuh sia bayar ka aing heula. Tah pan duitna di si ieu. Kapan aing naik duitna ge di Mang Nur, sok dia Mang Nur bayar ya ngacaprak we si Kipli. Ah, duit aing lagi di si Kipli, sok bayar lah ka aing buru. Heuh mana bayar heula buat ka aing. Mang Nur bayar ka dia. Kipli bayar ka aing sok buru. Bayar. 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 Aduh, itu si kunyuk-kunyuk. Ayeuna ini. Bayar moal. Heuh bayar mana tah? Mang Nur bayar. Sok bayar. Mang Nur bayar ka urang. Aya naon ieu lari wak ieu karurus naon? Ya si Kipli ka aing jam duit 100 teu bayar kacil. Tah si Wawan ge boga utang ka aing 100. Aing ge sarua Mang Nur bogan hutang ka urang. Padahal aing bayar ka eta nanti si Kipli aing duitna. Bayar moal. Heuh pan aing ge nungguan ti si Wawan tah. Bayar sok ka Aing ge 100. nungguan ti Mang Nur. Bayar. Oh, bayar. Bayar moal. Oh. Cicing mana budak letik cicing? Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Kumaha gitu ya, Cil? Mana yang boga hutang? Si iya hutang ka aing 100. Terus ieu. Tah si ieu ge boga utang ka aing 100. Oh iya ge hutang ka urang 100. Yo, ku aing dibere minjem. Sok bayar. Sok bayar ka aing. Tah bayar ku aing. Bayar ka urang? Tah aing bayar. Siapa yang boga hutang ka aing 100? Itu. Tuh, nah, siapa bayar ka aing? Lunas impas. Geus, tong parasya kos budak we. Iya, Udah duit 100 we mandiri we. Beres ku aing eta. Lunas kan? Lunas, aing lunas ya? Aing lunasnya. Heeh. Ya, aing teh bakal duit Lunas nama. Tapi duit aing eueuh ieu teh. Tapi udah lunas lah, Ajun. Lunas nama ieu teh. Tapi duit aing jadi ieu teh. Makanya pusing kalau ke. lunas nama ieu teh. Ini duit aing jadi 100.000. Anjay.